Bray. Air cilaka di Cianjur. Adu domba, mobil di motor. Wah, bener. Kieu caritana. Tah, ieu motor ibarat kena ieu mobil. Tah, ti dieu teh langsung we urang nyokot ka supir. Da bisi kabur. Pas dibuka teh pantona ku urang kabarna aya kene supirna teh. Ah, tuluy we gua jadi duruk supirna teh. Da aing teh karunya bray ka supir. Da teu tega ku aing teh di Banyur deui ku cai. Oh, Mangkra, Karena ho nah, hampir nembok ke ngorek HP. nyaho mah Man, aman kasawa di dieu, jago musep. nyaho atuh make usep tadi usep mahal. Emang usep mahal jeung anu murah non bedana sih. Oh nya beda atuh. Ieu jang ari usep anu murah mah begitu usep dianclongkeun kana cai. Urang nunungan lauk. Ari nu mahal kumaha, Mang? Ari usep nu mahal mah begitu diasupkeun kana cai. Usep anu ngabrik lauk. Heula mah ieu teh amang anu stres atau usep anu gelo. Hei pas yamu Aisyah nangan naon lieur aing nempokeun ti tadi tantang ting-ting we hayu. Goblok aing disebut pas ungu. Geus si Ariel mah. Urang teh leungit duit, Bro, 50.000. Kira-kira duit 50.000 isukan we atuh jual tuh entok ini maneh. Kege menang deui meureunnan. Geus cicing atuh. Emang leungit duitna di mana aing maneh? Nangan di dieu? Di dapur, Bro. Nah, ngelinggit duit di dapur aing neangan di dieu di kamar. Aisyah eling teu? Mah di dapur mah poek, Bro. Geus di dieu di nu caang. Si anjing, mau maneh lah. Aing lieur teu.